Kapan Gusti Allah teh ngagaduhan sifat irodat ngeresakeun sakumaha kahoyong anjeunna. Jadi lamun urang paham kana sifat irodat ieu atuh urang teh dina nyorang kahirupan teh tenang. Hate teh moal rea demo ka Gusti Allah moal bade dipasihan kitu bade dipasihan kieu da yakin sagalana ge sagala rupina ge irodatna kersaning Gusti Allah Ta'ala moal. Nu jadi bapa katabrak poe Salasa jam 10 katabrak motor. Oh, geus irodatna. Tos catetana pun bapa maot dinten Salasa tabu 10 katabrak motor. Tos we. Moal neangan asbabul zahirna, naon sababna bet katabrak. Naon sababna bet bisa katabrak kitu. Naha moal. Da geus yakin sagala rupana ge lain kabeneran tapi istuning kersaning irodat Gusti Allah Ta'ala. Atuh urang teu kaku kulawarga, teu kabagean ditinggal kolot, moal nyalahkeun anu ngawasa, moal nyalahkeun jalma anu rakus moal. Uih keun ka Gusti Allah sadayana ge kersaning Gusti. Geus hirup teh senang. Hirup teh senang. Mun kaayaan urang siga geus paham kana sifat irodatna Gusti Allah. Kumaha anjeunna sagala rupina ge urang mah teu walakaya. La haula wala quwata illa billahil ali.